أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام، ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا، ونخص خصوصا إلى روح الشيخ وأصوله وفروعه، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. نسألك اللهم البركة بمعجزاتهم وبكراماتهم وبمعونتهم وببركة علومهم، أن تنفعنا بهم وبعلومهم وتحصل مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu majikan nura reuasnya. Reuasna teh aya jalma leutik sorana gede. Ieu teh lain didamel, Bu. Memang nuju kirang sehat, wios teu naroskeun oge da aing mah bebeja. Maksudna dibejakeun teh emih tereh. Jadi lamun tereh ngajina berarti memang nuju gering abdina. Atawa mending daripada cangkeul ti tadi cicing di dieu mending baralik we ti ayeuna. Serius abdi mah serius, mangga. Arwih moal cak sia nepi ka subuh ngajedog di dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mawjudil ma'bud al-matlubil maqsud. Ashhadu an la ilaha illallah al-bari'ul wadud wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-habibul mahbub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa ala alihi wa ashabihi wa man ilaihil mansub, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna min khiyari ummati yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillahi 'azza wa jal wa yabkuna sirran khaufan min 'adzabih. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sadaya aparatur pemerintah tiluhur dugi ka handap, wabil khusus para unsur muspika Kecamatan Cidahu, khusus Bapak Kuwu Desa Cikesik sareng sadaya reng-renganana anu depe hormat kulawargi besar almarhum Bapak Haji Mansur nyaeta anu gaduh yayasan ieu Al Mansur, wabil khusus kersana Bapak Haji Yayat sinareng Ibu Hajah Regina, kaleresan hadir oge Bapak Haji Amin Permana sareng kasepuhan urang sadaya Bapak Kiai Haji Mamat, teu hilap sadaya al mukarramun para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustad, para sepuh tokoh masyarakat anu teu tiasa disebatan hiji-hiji asmana sami anu dipe hormat, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan urang sadaya aya dina magfirah barokah sareng rahmahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cunduk waktu ninggang mangsa kalawan kudroh irodah insyaallah sinareng ridhona Allah. Alhamdulillah urang sadaya wengi ayeuna tiasa kumpul ngariung amprok jonghok hempak merbayaksa anu dikaitkeun sareng acara anu mulya nyatana dina raraga milang kala cek urang Sunda, lamun bahasa Indonesia nyebatna teh ulang tahun Yayasan Al Mansur, Al Mansur Kausar anu ka 3 abdi luak liuk da pohonya tangtos Pak nu paling pokok tina kempelna urang cek sepuh teh amah urang teh nuju ngebrehkeun kabingah payunan Allah. Yayasan Al Mansur Al Kausar ieu tos 3 tahun berjalan, berarti ieu teh moal bisa berjalan dina 3 tahun ieu upami teu aya pitulung ti Allah Subhanahu wa taala. Ku hal eta pisan sakumaha urang teh dipaparin nikmat ku Gusti Allah, berarti urang teh kudu nguihkeun eta nikmat ka Allah ngabentuk syukuran ka mantena. Di antawisna wengi ayeuna urang kumpul di dieu nuju nembongkeun kabingah syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nanging ibu teu saeutik di antawis urang teh jalmi anu apal ngaran ngan teu apal kana rupa, termasuk kana bahasa syukur. Urang teh sering ngucapkeun bahasa syukur, urang teh mineng nguping bahasa syukur, tapi ditanya mah naon ai syukur teh teu saeutik nu teu bisa ngajawab. Leres teh atuh naon syukur teh? Waleranana nu paling gampil, syukur teh ngagunakeun nikmat nu dipaparinkeun ku Allah ka urang kana jalan anu luyu jeung parentahna. Soca normal ieu teh pan pamasihan ti Gusti Allah, leres teh urang tiasa ningali pamasihan ti Gusti Allah. Ku urang teh dianggo maos Al-Qur'an eta syukur, dianggo kana perkara nu dipikarido ku mantenna eta syukur. Dipasihan cepil barijeng tiasa ngadangu eta oge ti Gusti Allah. Tuluy ku urang dianggo ngupingkeun papatah agama eta oge syukur. Dipasihan maawak sehat jag jaguar ringkas kuno kawasa, kewajiban dilakonan pasunatan dipilampah nu haramna ditinggalkeun eta oge kalebet syukur. Kalebet urang sadaya di dieu alhamdulillah ngajengleng geuningan ieu teh buktosna Yayasan Al Mansur.
kuno kawasa dipaparin rizki kanggo ngawanguna berarti urang tinggal ngesianana daek urang sadaya ngaropeana ieu teh bentuk syukur urang ka Gusti sanajan Bu emut-emut moal aya hiji oge jalma nu syukurna sampurna emut-emut moal aya hiji oge jalmi nu syukurna sampurna. Nah geuningan nyebatkeun kitu apa dawuh Rasul ka sahabat saur Gusti Rasul teh kieu sahabat lamun aya manusia jaga di akhirat asup ka surga saur Gusti Rasul eta ka surga teh lain ladang amalna ingat-ingat nu daraek ngaji nu daraek tahajud nu daraek sedekah tong sararombong sia lain jalan ka surga kitu mah asup ka surga mah lain kunaon cenah lain ku amal apa kata Rasul manusia nanti di akhirat masuk surga itu bukan karena amal yang dilakukannya tetapi karena rahmat kasih sayang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat bertanya, ya Rasul bagaimana dengan engkau? Engkau masuk surga itu dengan amalmu? Kata Rasul, enggak, saya pun sama masuk surga nanti bukan karena amal saya tapi karena kasih sayangnya Allah. Halo. Berarti kieu Bu, urang bisa ibadah, urangna diciptakeun ku Allah, hidayah nati Allah, tanaga nati Allah, rizki nati Gusti Allah. Sok coba rek sombong naon urang. Halo. Ngaharuleng curiga teu ngarti aing mah. Ngalartos henteu. Bu, nu matak migawe hade urang kudu sumanget ngan kade ulah ngarasa diri paling hade sabab eta teh teu hade. Migawe hade mah kudu sumanget ngan ulah ngarasa diri jalma hade da ngarasa diri hade teh eta teh teu hade. Leres Bu? Nu mawipan aya dina kaset biasana tadina naon dina YouTube ben sok aya anu sok sholawat anu ti Solo namina teh Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf pan sok aya sholawat sanes sholawat sairna nyebatna kieu lisani bihamdillahi qad a'lana syukran ala ni'amil astati'u laha hasran ala ni'amil astati'u laha hasran. Arapal teh? Aing yakin teh apal. Abdi ge meunang lila ngapalkeunana teh. Ibu mah angger we nu nyaho Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Apal eta mah nya? Alhamdulillah. Sholatum. Apal? Lumayan lah. Alhamdulillah. Halo. Halo. Teraskeun. Naon? Abina teh teu ngarareuna awak ieu teh. Teraskeun Bu. Entos we nyamanya. Ih, mak teu milu mayar tapi rewel. Entos we nyamanya. Teu langkung kitu mak meuni maksa. Bu, ari kana sair nu rada bener masuk hararese nyahona teh.
Ayo kanu teu pararugu Gusti mani ararapa. Leres henteu? Leres henteu? Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada Pakuun mana? Aya pakuun teh? Kamana pakuun na? Hah? Hah? Oh iya, oh nuju. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ayo nama sok pahili, Pak Haji, pahili teh naon? Pedah kadengena Arab jadi juga Islami. Benernya. Leres henteu? Bagaimana menggoreng lada? Ambil minyaknya, tuang-tuangkan. Kadengena teh Arab nya. Bagaimana merayu janda? Ambil anaknya, timang-timangkan. Kadengena teh Arab. Asa ieu mah da lain dangdut qasidah deh. Nah sia teh sarua wae atuh. Leres henteu? Tah eta jurusna teh. Tapi insyaallah Pak Haji Yayat mah santunan yatim teh moal aya naon-naon. Pasok aya ieu mah santunan yatim teh. Kamari usum Muharram pan loba nu santunan yatim. Begitu ditagih teh, Pak Haji bade moal santunan yatim. Urang mah geus langsung ka budakna, si oreng teh ngincer indungna. Lain Haji Yayat, aing Haji Yayat na ge wawuhna ayeuna aing mah. Kepedah tadi teh. Komandan asli mana dan? Oh Cirebon, paingan ngahulang wae. Alhamdulillah. Bu, teraskeun Bu. Geus atuh nu tadi heula urang ngaji penya. Tadi teh disebat naon? Lisanku bihamdillah, dengan memuji Allah. Qad a'lanat syukron. Nyata jelas syukuran ka Gusti Allah. Jadi tembongkeun we nu penting mah urang nembongkeun syukur ka Gusti. Sanajan urang teh pan tadi teh ala ni'amillah astati'u laha hasron, bahwa nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah la astati'u laha hasron, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, untuk meringkasnya. Nu penting mah gawe we, soal loba salah makeun wae, ngaranna oge jelema nu penting mah salahna ulah ngahaja. Leres henteu? Makanya saya ini Pak termasuk orang yang enggak terlalu seneng kalau orang ngeritik pemerintah, lalu kesannya bukan ngeritik tapi menghina. Abdi teu boga urusan jeung presiden, teu boga urusan jeung sasahan teu Pak. Ngan lamun ngeritik tuluy ngahina mah asa teu pantes Pak. Betul? Kenapa saya katakan begini? Karena Pak, kalau seseorang kerja lalu dia punya salah, pantas ngaranna oge jelema. Ari bapak mah pan teu boga salah. Kunaon teu boga salah? Da teu gawe. Leres henteu? Jadi lamun jalma gawe boga salah asal tong ngahaja, pantes we ngaranna oge jalma. Leres henteu? Nu penting ulah ngahaja. Ai urang teu boga salah gara-gara naon? Teu gawe atuh salah urang mah komo, teu boga manfaat pisan jeung batur teh. Betul? Betul Bu? Enggak Pak, abdi teu gaduh kubu, teu gaduh partai, teu gaduh organisasi, komo partai politik teu aya urusan. Halo? Halo? Makanya Pak, kalau orang haji saja atau umroh itu kan ada bukit yang namanya Sofa dan Marwah, betul? Sofa, Marwah itu kira-kira 50 meteran lah
ke area Ka'bah. Memang rada nanjak, matak ngaranna ge bukit. Leres teh. Itu kisahnya bagaimana? Kisahnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah menuju kota Mekah bersama para sahabat. Apa tujuan Rasul? Maksudnya Rasul dengan sahabat adalah ingin melaksanakan ibadah haji. Begitu datang ke kota Mekah, Rasul bimbang. Kenapa Rasul bimbang? Karena di depan Rasul, di area Ka'bah, di dekat Safa Marwah, banyak patung-patung sesembahan jahiliyah. Karena pada saat itu belum Fathu Makkah. Rasul bingung. Saya mau tawaf, saya mau sa'i. Nanti dikiranya kita menyembah apa? Berhala. Maka turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang dibaca oleh Bapak Ibu haji dina waktu naon sa'i antara Safa Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sing sumanget Allahna pereus. Siap teh? Lamun di Mekah lain kitu mun ngimaman tepat. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله أكبر Allahu Akbar di Mekah. Cikesik mah eueuh. Bener ente? Sudah heueuh. Betul Bu? Hok resepan di ditu mah nya. Resep cenah di ditu mah ayatna nu pararanjang ge meni teu karasa. Aya di dieu mah panjang saeutik ka karek waduha wae ge teuh lila. Bener ente? Komo subuh salakina tunduh keneh milu berjamaah teh tapi alus Pak pamajikanana geus ditungguan ku kejo nyanda subuh mawayah nyiapkeun sarapannya bunya leres ente dibere waduha we ripuh leres kunaon cenah ai di Mekah jeung di Madinah suratna sakitu paranjang meni asa teu karasa nyaho cing kunaon mayarna mahal. Matak asa menikmatinya ka imah lieur. Leres ente? Hekeun wae, tuluy pan aya nu ngomong jalma, atuh mun kitu mah ulah maksakeun. Justru kana ibadah kudu naon? Maksakeun. Bahkan saya menyarankan ibu bapak lamun meser koko, lamun meser sorban, lamun meser mukena, lamun meser sinjang, sok sing nu marahal. Ulah make ari meuli calana jin nu jang nongkrong nu mahal sia mah ai sarung nu murah goblok. Kalah nungguan THR ti Haji Yayat. Meulina nu alus naon sabab? Sabab nu kitu mah pake ibadah, leres henteu? Pan ku Allah teh bakal ditanyakeun dipake naon rezeki ti kami teh cek Allah teh meureun kitu di akhirat dianggo meser sarung nu sae dipake naon ibadah tuh ieu mah kalah dipake meuli calana jin atuh ngamuk jin pan bari teu make calana heuh meureun ieu mah meureun geus gandeng kumaha abdi ngomong mah. Halo Bu, atuh ngaranna calana naon nu kandel teh? Hah? Lepis. Oh, ayeuna jin merek lepis merek sok da bingung. Leres teh? Alhamdulillah. Marak sok maraksakeun berangkat ka tanah suci. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya abdi seriusnya punya sok mangkat.
Malah lamun anu ladang perih mah di ditu nage ceurik nage sok tarik. Bener, nu bulak balik mah geus teu pati ceurik. Alhamdulillah. Naon nu dimaksud ku ayat tadi teh? Allah ngabimbing Rasulullah, innas safa wal marwata min sya'airillah. Surah Allah teh, sesungguhnya bukit Safa, bukit Marwah adalah termasuk tanda-tanda syiar agama Allah. Faman hajjal baita awi' tamaro, sahajalma anu rek ngalaksanakeun haji atawa umrah, fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, maka eta jalma tawaf sa'i tidak apa-apa walaupun banyak patung, karena pada saat itu Mekah belum direbut oleh umat Islam. Fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Catatanana naon Bu? Catatanana Allah menegaskan fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah syakir alim. Naon hartina syakir? Emut-emut. Harti lempengna syakir mah hatur nuhun. Coba lamun ibu jeung bapak mikir bakal bingung hartian syakir. Allah teh nu maha hatur nuhun. Coba Allah rek hatur nuhun ka saha? Leres henteu? Ngan untung we teu pati mikir nu watak teu lieur ngaji teh, geus mending keneh teu malalikir ngaji mah bener geus. Hade keneh kitu. Nu stres mah nu sok mikir. Matak hirup mah mending keneh tong loba teuing mikir, sararehat awakna oge. Tingali nu gelo di pinggir jalan. Sugan aya nu setruk da eueuh. Bener abdi mah, naon sabab bebas pikiranana. Matak ibu bapak yeuh lamun hayang sararehat mangga wilujeng garelo. Nya heueuh abdi mah serius. Sok geura cobaan ku bapak lamun aya jalma nu edan di pinggir jalan, carekan ku bapak. Dasar jelema stres ngamuk malik. Naon aing mah teu stres, pan aing mah teu mikir. Maneh nu stres mah sok mikir, cenah kitu. Ngan memang gelo teh mimitina mikir heula kitu. Halo Bu. Bu. Tapi ieu ku abdi di bejaan, mending keneh jalma gering ngaku gering daripada jalma gering ngaku cager. Sabab jalma gering ngaku gering aya harapan jang cager. Mending keneh jalma gelo ngaku gelo daripada jalma gelo ngaku cager. Sabab lamun ngarasa dirina gering daek berobat aya harapan jang cager. Tanu hadir di dieu garelo calager. Abdi nanya nu hadir di dieu garelo calager. Tanu kieu lila gelona. Abdi juga nu heureuy, padahal mah nya eta teh. Ieu teh kan kasauran Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Mantena nyebatkeun kitu. Diri teh kudu rumasa loba dosa. Diri teh kudu boga hate bahwa diri teh loba doraka, loba kakurangan, supaya aya harapan jang balik tobat ngomean diri ka Gusti Allah. Tapi lamun jadi jalma anu gering hate tapi teu ngarasa gering, moal daek berobat, moal cager-cager, asa bener we hirup teh. Kartos henteu? Halo. Halo. Teraskeun. Bu, naon tadi teh? Allah syakir. Naon syakir teh? Urang maknaan ku makna Sunda. Syakir di Allah hartina naon? Allah anu maha narimakeun. Naon cenah Bu? Allah anu maha narimakeun.
Kenapa Allah menegaskan itu? Kata Allah kira-kira begini, fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah adalah yang maha menerima dan maha mengetahui. Cek Allah teh kieu meureun ka nabi jeung umat Islam harita teh, Muhammad umat Islam jig sok ibadah sing ngusahakeun bisa sampurna ibadah teh, tapi kami teh apal da jelema mah kabeh oge loba kakuranganana, geus teu kudu mikiran kakurangan, da aing leuwih nyaho cek Allah teh, ditarima asal usaha we sing bener kitu. Kahartos teh urang ge sami berusahalah untuk bersyukur di hadapan Allah sekuat tenaga, walaupun tidak sempurna. Allah maha tahu kekurangan kita. Maka cek abdi tadi, lamun jalma gawe tuluy salah keun wae da ngaranna oge jelma nu penting mah ulah ngahaja. Ari ngahaja mah pan berarti teu berusaha hade ngaranna. Leres henteu? Leres henteu? Tapi kalau selalu lupa itu mah disengaja. Cek Wahaji, Wahaji, ayo Haji Heri nu mana? Da percuma disarebutan kita rae nu nyawer nu kieu mah. Ayo disarebutan nyawer hanteu. Sok we lamun dina hiburan mah da abdi yakin lamun disebut teh pasti bakal maju. Leres henteu? Untung we ieu mah di yayasan acarana, minangkina mah di pasantren. Sok nyeri hate mah lamun dinu hajat abdi mah. Datang geus rada peuting, aya panggung gede. Sok hulang-hulang abdi teh. Sok ngarasa asa pelecehan. Heueuh pan teu kaharti. Jadi di luar nurul gitulah. Ai naon, ai panggung gede pan awak abdi leutik. Henteu kitu pelecehan panitia teh, ai pek mangobrol teh cenah, cenah punten cenah ajengan da tadi siang mah da ieu teh aya hiburan cenah. Alhamdulillah cenah ajengan siang jalmi rame, haliburan manibari mahun cenah alhamdulillah. Cek abdi teh kieu ngaji mas sok tunuh sia penting mah mun cek aing teh hiburan nu penting aing nu ngaji beurang pokna teh iulah cenah ajengan mah kedah pandeuri kanggo pembersihan. Bener Pak Haji abdi mah kitu da. Aya dinu hajat teh pasti pengajian teh dipandeurikeun. Da ami husnul khotimah cenah. Jadi ajengan teh geus disaruakeun jeung cleaning service. Leres henteu? Leres henteu? Abdi mah sok nyeri hate, jujur we aing mah bisa aya nu rek ngulem nu hajat di dieu aing mah. Sok nyeri hate mun dikitukeun teh. Sok teu rek nyeri hate kumaha geura ajengan pikiran ku ajengan. Beurangna rame jelema teh pinuh bararungah. Eta ti mimiti kubu aparat desa nu hajat keluargana nu kaondangan nyalawer kabeh ka artis peutingna sugan aya ka aing nu nyawer. Eueuh hiji ge. Sok teu rek nyeri hate kumaha? Leres henteu? Ai pokna teh cenah kieu, ajengan cenah piraku aya ajengan disawer. Na jeung piraku artis ge jelema, ajengan ge jelema. Mureun cenah teu butuheun eceuk saha, urang ge keur ngabangun sarua. Ka aing nelpon ke Paji Hayat, Paji pasir. Insyaallah ya Pajinya. Gampil lah, cincai lah. Halo, halo, Pak Haji pasir, mohon cenah Kang antos, ngirim nomor rekening ke aing. Atuh eta mah minta dibayar ngaranna. Halo, ieu wios abdi heureuy Kang. Teu wios kumaha nya da teu ngiring mayar Kang mah nya. Halo. Ya pan ari dina hiburan mah yakin abdi mah da mun negerawan teh da majunya. Heh banon dari yap ka dieu sakedeung mang pangurang tepung lawung mang pangurang aprak jongok jeung nu geulis banon dari ditilik ti gigir lenggik ditetep ti hareup sieup aduh alah ieu
Bapak Haji Heri anu bager kapayun anu inget anu disebut ulah penting-ting buduh. Halo Bu Numawi emut-emutnya terus atuh heula Numawi emut-emut urang diajar syukur ka Allah nu pokok weh naon hiji salat nu 5 waktu bereskeun sesana mah geus paduli lah bener abdi mah ayeuna rek ngomongkeun duha rek ngomongkeun tahajud aya nu 5 waktuna ompong serius Pak iya teh sanes kasauran abdi Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah mantena nyebatkeun kitu jalma hayang ngomean diri nu pangheulana kudu diomean teh salatna heula asal salat nu 5 waktuna bisa lempeng insyaallah nu lainna bisa lempeng bahkan tambahan we hiji sajaba ti salat nu 5 waktu nu kadua jaga diri tong sina ngalakukeun maksiat sakitu we Pak salat nu 5 waktu nu kadua jaga tong ngalakukeun maksiat ini diperkuat oleh perkataan Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maki Al-Hasani rahimahullah beliau menyebut apa orang yang ibadahnya biasa saja tapi meninggalkan maksiat itu jauh lebih baik daripada orang yang ibadahnya ditambah dengan yang sunnah tapi dia tetap mau melakukan maksiat sebab maksiat teh popoek dina hate urang. Halo tuh cek aing aya dajak ngaji mah ngahulang aing ngartin teu gitu. Halo Bu tapi cek abdi ge mending kene ulah bari mikir nya bunya siga nu tadi teh nu pinggir jalan. Alhamdulillah makanya Bu sekali lagi apa malam ini kita bersyukur semangat ulang tahun Yayasan Al-Mansur Al-Kautsar yang ketiga maka yuk urang jaga salat nu 5 waktu usahakeun diri tong nincak dina maksiat ari nincak maksiat mah pasti ngan ngusahakeun diri ulah gitu leres ente pan tadi teh cukup 1 kali kehilangan tongkat cukup 1 kali jangan 2 kali kesalahan yang sama jangan 2 kali orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan tinggal leungeun aing geus kieu oma berarti eda oma mah leungeun kieu Pak tingali dina TV na oma mau nyanyi bari kieu bener teu apaleun ibu mu nyaho sabenerna oma teh ayeuna pan legend sampai ayeuna terkenal eta baheulana mah ku kolotna teh ulahun nyanyi teh bener abdi mah ulahun ngagitar ulahun nyanyi oma teh dititahna mah jadi penerus perusahaan bapakna ngan omana teh nyanyi we sok dicarekan ku bapakna keur lembur meureun pagawean ti kantor teu dibawa ka imah aya omana angger we nyanyi apakah aku bersalah bila kau cinta bila ku cinta seni eta bapana ngamuk oma keur nyanyi gitarna dicokot dibantingkeun kana tangkal hancur gitarna oma dikitukeun ku bapana lain eling kalah nyarekan ka bapana cek oma kumaha aku baru tahu ternyata ayahku seorang yang egois berhati batu sehingga tidak mau mengerti keinginan anaknya eta bapana ngamuk pergi kau Roma ta eta oma diusir ti imah jadilah berkelana 1 film nah ajeng ka mana wae atuh kumaha aing ngomong mah Pak alhamdulillah ayo mana teh pan sok pohoeun laguna teh bari lempang teh dalam aku bercelana
tiada yang tahu nya heueuh atuh sugan teh tuang toong oma keur di calana tanu ieu edit engke aing dicarekan di ku oma. Halo Bu, teraskeun Bu, jadi ngusahakeun diri hayang syukur ka Allah manaon we tadi jaga salat nu 5 waktu. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kadang Pak, urang sadaya ningal kana nikmat ti Gusti Allah dina kahirupan di alam dunia teh sok salah ngahargaan. Salah naon Bu? Naon nu dimaksud ku abdi salah ngahargaan? Teu saeutik nu pokok dianggap sepele, nu sepele dianggap pokok. Leres henteu? Maka aya dawuhan ulama tafsir kontemporer namina Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah. Kata beliau Pak, rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu ada kelas-kelasnya, ada bagian-bagiannya. Jangan sampai kita salah memperhatikan. Anu pokok dianggap sepele, nu sepele dianggap pokok. Mana kata beliau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi? Yang pertama kata beliau, al-malu huwa adna darajatir rizqi. Harta itu adalah derajat rizki yang paling rendah. Orang punya harta, harta itu derajat rizki yang paling rendah. Yang kita anggap pokok itu ternyata derajatnya paling rendah. Lencek abdi Pak, lencek abdi. Berarti ketika ada derajat rizki yang paling rendah, ada derajat rizki yang paling tinggi. Apa derajat rizki yang paling tinggi? Wal afiyatu a'la darajatir rizki. Sehat, selamat adalah derajat rizki yang paling tinggi. Pek ibu jadi jalma beunghar, bapak sagala boga, tapi dahar ditaker. Ulin geus teu meunang, jantungna geus dicangkok, rek kumaha hirup kikituan. Kabayang tong nyangkok jantung make tepes jerona. Heuh pan lamun nyangkok jambu mah kitunya ieu mah nyangkok naon? Jantung. Mending keneh urang hirup saaya-aya ku sehat mah penya meuni sagala betah. Leres henteu? Leres henteu? Masak aya nu ceramah di Bandung teh geuning lain kiai bodor kopea bari kieu nih. Ye ibu nu matak si ibing masok nitenan. Aya jalma beunghar duitna miliaran, eta panyakitna ge geuningan nang tangan duit. Jantung, kolesterol darah tinggi, stroke nepi ka ripuh TBC. Tapi geuning urang mah jalma nu teu boga panyakitna ge biasa geuning paling hapur, pilek, rorombeheun. Ditanya teh ku dokter, kenapa ibu kakinya merombeh? Nu beunghar mah da beunghar, isuk-isuk sarapan teh roti. Ditambah bubuahan, ditambah susu, urang mah isuk-isuk limus geus dihakan. Keun wae teu nanaon, nikmati Allah moal pahili. Nu matak inget-inget ai harta mah rizki nu darajatna panghandapna bejaan we si ibing mah. Meureun kitu meureun. Ada nu ceramah na TV mah rupa-rupa. Bener teu? Alhamdulillah. Ngeus Halo Bu. Matak di urang Kuningan mah hebat Pak Haji. Urang Kuningan mah boga jargon teh padu waras. Leres teh. Tah sok nyieun geura tagar sing rame ya Kuningan. Kuningan padu waras kitu atuh. Heuh pan ai ku sehat mah geuningnya sagala ge nikmat wae. Leres.
Leres. Bapak boga pamajikan geulis alah batan ti artis wes pokona mah geulis bea karep sampurna cek fisik ngan teu bisa hudang sok arek kumaha. Berarti teu waras. Leres henteu. Tapi model nu kararieu teuing belang jero lagi waras mah hajar we. Darasana mah sarua meureun da aing mah teu nyaho. Leres henteu. Ya abdi teh jiga nu heureuy ngan pikiran ku urang. Kenapa saya membahas seperti ini? Kadang kita tidak menghargai kesehatan demi hanya untuk menghasilkan harta. Leres henteu? Batur mah barali kusum lebaran ti kota. Ieu mah da batur mung peueuh nu dagang di ditu loba keneh nu meuli jadi mangkat ka ditu. Aya panu kitu di dieu sok sia. Kunaon abdi apal pan tetangga aing gak aya nu kitu. Ari abdi sok mikiranna kieu terus iraha menikmati hidupna kitu. Leres henteu? Da abdi ge mun teu berat ku janji mah da moal mangkat tadi ge. Pun anak mah we awet cenah yah geus ulah mangkat. Saur pun anak kan inget teh da. Tapi da itu tuh ka ustad abdi ingetna teh. Geus 2 kali ngulem. Alhamdulillah. Bu, teraskeun, jangan mengorbankan sesuatu yang penting untuk sesuatu yang tidak terlalu penting. Sarerea ge ngomong harta penting, tapi lamun dibanding jeung sehat, sok ayeuna dug-dug sak digawe, aipek memenang duit, BHKB geuning pake berobat, rek kumaha? Hah? Leres henteu? Jarang jalma nu mikir kitu teh matak dina raraga ngaji tepan kitu urang ngemutan betapa nikmat Allah itu begitu luar biasa. Alhamdulillah. Amih terurat reret wae kanu saluhureun sok riweuh. Leres henteu? Halo. Eta mah sarua we jeung budak gadis SMA boga kabogohna kasep. Tapi apanan tuluy dikawinna teh kudu da geuningan peda beunghar. Leres henteu? Berarti kan eta teh meninggalkan yang tulus demi yang berfulus. Bener henteu? Hatiku hancur berserakan berhamburan seperti jeroannya binatang. Ya sudahlah ku menangis seadanya sekuat tenaga. Meureun kitu mun cek Wah Haji Iwan geus ka haji meureun Iwan ge. Doaku di akad nikahmu semoga si duda diracun orang biar terus mampus. Emang laguna kitu eta mah. Ulah ngadoakeun goreng. Halo. Teraskeun Bu. Lalu Pak, aya darajat rizki nu panghandapna, aya darajat rizki nu pangluhurna, maka tuluy aya darajat rizki nu istimewa. Hoyong henteu? Hoyong henteu? Sabenerna abdi lepat, kudu nama abdi ngomongna palai henteu. Tak ibu ngawalerna hoyong. Jadi bingungnya. Jadi orang teh sok pahilid na bahasa Sunda teh. Jadi lamun kabatur nawaran, ibu palai, muhun hoyong, hoyong sorangan, palai kabatur. Paham teh? Orang pan sok pahili wae. Akang cenah ieu teh nu hajat mah sanes, abdi ieu teh pun raka, pun lanceuk. Nah pun raka atuh. Raka manu batur. Pak Haji aya sareng Pak Haji anu ti Ancaran teh. Pak Haji Amin, teh disebatna rai raka. Lamun urang ngobrol ye, abdi upamana boga adi. Saeta adi, urang teh lanceukna si eta. Kitu. Lamun ka batu rai raka. Henteu kasar ngomong adi. Kang eta teh saha? Adi. Teu kasar dan nu sorangan mah adi. Kartos ente model ibu, bu saha teh
ieu teh incu kitu, incu tong putu manu batur meuli heula karek dibere. Heupan sok kitu nini eta teh tuang putu sumuhun cenah cep sareng kopi du meuni raos. Sia mah maksud eta teh incu sia kitu. Coba teh nyahoeun da urang Sunda sok bararingungnya. Aya deui nu kieu nini eta teh tuang putu sumuhun cenah nah geuning tengah hiung sakitu. Atuh salah deui wae. Sok lah diajar bahasa Sunda geura ka dinya. Halo Bu, sok pahili wae urang mah nya. Ibu nu kabatur, Bapak bade angkat ka mana? Gitu. Urang nu ngajawabna naon? Abdi bade mios ka kota. Gitu, mios. Mun sorangan mios kabatur angkat. Mun nyalira neda, mun kabatur tuang. Akang, hayu tuang heula. Tah, gitu. Tapi lamun pas ngajawab teh, duh hatur nuhun cekap abdi nembe oge neda kitu. Nu matak dinu hajat sok aya neda si hapunten nyatu heula kakarek menta hampura da kondanganna leutik. Halo. Heuh lah ka mana we aing. Sok kaingetan kudu nganggo iket. Oh cuman eta mah sunah atuh. Alhamdulillah. Bu teraskeun aya rizki anu naon rizki nu istimewa emut-emut wasulahaul abnai huwa afdalu anwa'ir rizki gaduh turunan pala putra soleh solihah adalah warna-warni rizki yang paling istimewa. Sabab jalma mun budakna soleh jeung solihah tong waka di akhirat di dunia wae oge bakal ngajadi kabanggaan. Leres henteu? Hadirna Yayasan Al Mansur Al Kautsar dalam rangka ayo bersama-sama kita siapkan generasi yang memang soleh solihah. Insya Allah nu pinter ge loba ayeuna oge geus aya nu pinter ngan soleh solihah nu rada hese. Leres henteu? Leres henteu? Atuh pan ayeuna politik tinggal politik, kampanye tinggal kampanye. Nu nabeuh mah geunanya Bapak Haji naon euy? Hah? Ajari wae ganti teu maju da tadi ge. Hah? Nu nabeuh mah geuranya Bapak Haji Amin. Nu nabeuh mah nya anggeurna abeuh. Anu ngampar mah garanya Pak Haji Yayat. Anu ngampar mah nya anggar ngampar. Anu sebeuh garanya Bu Haji Regina. Aya Bu Haji Regina nu mana? Oh iya. Hilap deui tadi di ditu nya. Anu sebeuh mah nya anggar sebeuh. Anu lapar garanya ibu-ibu, nu lapar mah nya anggar lapar. Riweuh pan. Leres henteu? Jadi sok riweuhna teh kitu gara-gara nanaon bisa jadi nu turun teh kadang-kadang sok gede keneh nu madatna. Heukeun wae da urang mah teu nyaho. Ngan dina buktina geuning saperti kieu. Nu matak abdi mah ngan saukurek ngomong kieu. Ngan saukurek ngomong kieu. Engke usum politik tong parasea dadae kanan. Leres henteu? Presiden saha, bupati saha teu gawe mah teu nyatu. Bener henteu? Tuluy rek teu akur jeung dulur boloho nya. Tuluy rek teu sarua jeung tetangga. Ih, nu nulungan teh nu pertama teh saha? Tetangga. Leres henteu? Maksud abdi mereka ngomong gitu, pepeujeuh tong parasea ari beda mah kudu karunya atuh nyaroblos ka dinya kabeh mangke nu lain kumaha. Terus ngawur duitna ke saha?
cenah pan stop money politik nya stop nut kadeuleu mah ini teu kadeuleu mah nya meureun pan meureun da teu kadeuleu. Halo Bu, makana Bu sabenerna justru abdi mah harapan teh kieu, abdi ka santri-santri di abdi maneh masantren sing bener, ngaji sing bener, tuluy kuliah abdi hapunten tapi bilih benten pandangan abdi masuk kieu ka santri mun rek kuliah mentong jurusan agama deui sok ngaji agama di pasantren sing lila minimal 6 tahun 7 tahun minimal teh tak engke kuliah nama jig akuntansi hukum ekonomi gitu da kunaon sabab kadang-kadang urang teh can bisa madukeun antara jalma nu memang bener-bener kuat iman bari ilmu na luhung dina masalah dunia seolah-olah dipisahkeun ayeuna mah kiai ulah kana politik cenah padahal mah da kudu cek abdi mah ain tong boro kiai nabi wage pan politik ai nabi Daud ai nabi Sulaiman ai kanjeng nabi na eta teh lain pamimpin kitu pamimpin nu ngaran pamimpin berarti kudu didasaran ku iman nu kuat ilmu na oge luhung wawasan na oge kudu lega nu matak agama kuatan tah di dieu cenah ngararaji kadituna sok sing aya nu jadi dokter sing aya nu jadi ahli ekonomi ahli peternakan ahli teknik ame umat Islam teh geura keren ame umat Islam teh bener-bener dunia hasanah akhirah hasanah amin ya Allah ya Rabbal alamin mudah-mudahan ieu teh ngajanten hiji naon pamecut kanggo Pak Haji Ayat sakulawargi kanggo kulawargi besar di dieu naon targetna lain ngan saukur jang lingkungan di dieu wungkul tapi kudu berprestasi nepi ka luhur lain wungkul dunia tapi parat dugi ka akhirat insya amin ya Allah ya Rabbal matak lamun baheula mah dina radio neng Pak sok aya banu ceramah teh lamun ek usum politik sok aya nu ceramah na radio kopehna sok kieu sarua sok kieu sarua kopehna sok bari hudang ke saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah kontestasi politik ini kadang-kadang ironis Pak dikatakan ironis karena memang yang terjadi itu adalah melahirkan para pemenang baru bukan para pejuang baru betul yang penting menang kadang-kadang menghalalkan segala cara isu berkembang saling menjelekan akhirnya yang di arus bawah yang belum dewasa dalam berpolitik berpecah belah. Maka yang ingin saya sampaikan, demokrasi menginginkan perbedaan. Dan memang Allah pun menciptakan kita ini berbeda-beda. Artinya apa? Berbeda itu niscaya perpecahan kita hindarkan. Beda coblosan boleh, marahan jangan. Betul? Meureun kitu ti pusat mah. Ngeus pokokna mah kitu. Halo Bu. Matak engke teh Pak hayang lahir ti yayasan ieu teh naon? Tauhidna kuat. Imanna kuat. Naon tauhid? Ifradul ma'budi bil ibadati ma'atiqadi wahdatihi wa tasdiqi biha dzatan wa sifatan wa af'alan. Ibadah hanya kepada Allah dengan mengikuti aturan-aturan Allah, lalu meyakini esanya Allah, zatnya, sifat-sifatnya dan af'alnya. Qul huwallahu ahad. Sehingga ketika dia beriman bukan hanya ikut orang lain tapi berdasarkan ilmu. Ketika ditanya kenapa kamu iman kepada Allah, kenapa kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, padahal biasanya orang bersaksi itu dengan mata, tapi mana Allah teh geuningan teu kadeuleu. Ayo leres henteu?
urang pan sahadat leres teu urang teh pan nyaksi ka saha ka Allah tapi kan biasana ai nyaksi teh ku panon Pak Ustad Pak Kiai jadi saksi nikah hadir tadi dinya katingali teu akadna katingali ai urang nyaksi Allah mana Allah na geuning teu katingali tuluy ya boga pikiran deui Allah teh aya henteu nya teu katingali teu kadenge teu karasa teu karaba nya leres teh ieu waler ulah waler ulah pertama Pak bahwa yang disebut dengan barang maujud segala sesuatu yang ada di dalam ilmu tauhid itu dibagi menjadi dua sabaraha Bu perkara nu aya kabagi dua mana kahiji aya nu wujud hissi nu kadua aya nu wujud akli naon bedana wujud hissi mah perkara nu aya nu kapanggihna ku panca indra nu katempo nu kadenge nu kaambe nu karasa nu karaba eta ngaranna naon wujud hissi ari Allah mah wujudna sanes wujud hissi tapi wujudna wujud akli lamun mikir bener ngaji bener bakal manggihkeun kana ayana Allah mana diantara contoh manggihkeunana Allah teh aya naon buktina Allah ayana alam ayana makhluk tong jauh ayana diri urang nah kunaon geuningan urang ngajadi ciri kana ayana Allah sabab urang teh aya memehna eueuh heula lamun nu tadina eueuh tuluy jadi aya berarti butuh kanu ngayakeun tanu ngayakeunna teh kudu nu super aya jenenganana Allah subhanahu wa ta'ala matak Allah mah aya bari ayana Allah eueuh mimitina ari urang mah pan aya ngan aya mimi Allah mah aya eueuh mimitina Allah mah aya moal aya tungtungna Allah mah aya teu butuh kanu lianna Allah mah aya teu sami jeung makhlukna Allah mah aya mung hiji-hijina hiji dina zatna hiji sifat-sifatna hiji pada melanana nu kitu teh tancebkeun sina bertauhid ka budak urang tuluy we disusur nah geuningan ngayakinkeun bahwa Allah teh aya kupedah aya dada melanana atunya gampang ningali perkara nu teu katingali gara-gara ningali nu katingali deh lieur aing mah lieur teh ulah lieur nu lieur mah jalma nyandung boga pamajikan nu ngora tapi umurna leuwih kolot tibatan pamajikan nu kolot lieur paji eta mah bener abdi mah sok pikiran ongkoh pamajikan nu ngora tapi umurna leuwih kolot batanu kolot kumaha tuh matak mun arek neanganna kanu leuwih ngora takbir Paji Yayat ge kumerot teh ngan sieun ku Bu Haji nya Bu nah teh Bu Abu Haji ge geuning pada mati Itali regina halo Bu teraskeun teu Bu moal abdi moal ngobrolkeun nu kitu tenang Bu Haji abdi carekan ke balik cenah cek Aldi teh bade halo Bu teraskeun nu gampil mah kieu abdi nanya singkah hartosnya urang hirup teh kunaon urang hirup kunaon deuh aing mah jeung ku oksigen atuh urang hirup ku nyawa geus nu gampang atuh bahasa nu sanes mah biasana hirup ruh kunaon ku ruh ku nyawa leres teh abdi naros nyawa dina awak urang cicingna di mana dina jantung meureun loba nu jantungna sehat paru-paruna beunang
maot na beheung meureun pan geuning ari usum kurban dek dipaehan depan beheung anu diruksak tapi loba nu beheungna utuh tapi maotnya dina ginjal meureun ginjalna sehat jantungna beunang maot atuh dina naon nyaeta kudu ka di mana nu jelas urang yakin dina diri urang teh aya ruh leres teh tapi urang teh nyaho eta ruh cicingna di mana tapi kunaon urang ngayakinkeun bahwa urang teh dina diri urang aya ruh sabab ningali nu katingali naon kucap kicep ngarenghap usak-usik maka urang ngayakinkeun perkara nu teu katingali teh aya pedah ningali nu katingali Allah teu katingali tapi urang yakin Allah teh aya pedah ningali nu katingali saha urang da urang teh aya na eueuh heula lamun aya na eueuh heula berarti butuh kanu ngayakeun moal aya perkara nu tadina eueuh jadi aya tanpa aya nu ngayakeun kartos teh karti teh kaharti aing ge meunang lila ngaji kitu teh pokona mah kitu we nya leres Bu tancepkeun tauhidna tuluy sina pinter lamun geus pinter tah geus kuat tauhid fikihna bener tasawufna akhlakna diperhatikeun maka manehanana bakal di mana-mana jadi sponsor kebaikan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amar wioslah ulah atuh ulah sarerea lah meuni sawareh geus sararepeh weh emi tereh nya puguh nya manya teu benernya mak nyawer hantu nya la khaira fi katsirin min najwahum illa man amar إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Tidak ada kebaikan dari omongan yang banyak yang dirahasiakan, rapat paripurna, rapat di desa, rapat di gedung, eueuh gunana kajaba anu marentah kana sodako. Lamun konteks bernegara berarti jadi jalma nu nyeponsoran kana kesejahteraan ekonomi rakyat. Illa man amaro bisodakoh au ma'rufin, memerintahkan kepada kebaikan. Konteks bernegara urang sing jadi pejuang naon, pendidikan dan kesehatan. Pendidikan ulah nu make kartu ngan tepati diliuk. Bapak bade umum atau napi nganggo kartu naon? Umum aing mah sok tara ditanya, abdi sok kitu. Bener aing mah sok kitu da. Maksudnya ambil mikir. Ih, geuning bapak mah kitu ngobrolna, loba cing teh nu ari make kartu-kartu teh aing sok tara ditanya citu lah. Itu make kartu mah umum citu. Langsung we geuning nu bawa. Urang mah geus beres pamajikan tingali. Bapak masih kene, sumuhun, wayahna cek aing teh kitu. Dah atuh kumaha? Leres teh abdi mah teu ngomongkeun jelema, ngomongkeun sikap. Pan dina dakwah teh kieu, benci perilaku buruknya, jangan pernah membenci orangnya. Leres teh. Da dina diri urang ge loba kagorengan teh, geuning urang tara benci ka diri urang. Siga koret, aneh abdi mah koret. Ari ngaran koret, ongkoh ari batur koret ulah tapi koretna aya dina diri sok. Leres teh. Ai kanu koret sok keheul tara. Ari kanu koret kanu pedit sok keheul tara. Atuh naha ibu karoret. Berarti kudu nama keheul ka diri sorangan. Leres teh.
tamatak sok sing daek nyala lawer. Aing mah jadi kesejahteraan pendidikan terjangkau. Leres ente? Au islahim bainan nas, jadi sponsor perdamaian. Tong jauh di lingkungan urang we heula. Ulah ieu mah kalah jadi naon? Provokator. Gara-gara beda pilihan, hayo ku urang tadi komporan, ambil kuat tanaga, ambil gede tanaga kampanye. Ulah. Leres ente? Nu kuduna ge urang teh naon? Hiji urang berusaha jadi jalma nu nyeponsoran kesejahteraan ekonomi rakyat. Nu kadua merhatikeun kana pendidikan jeung kesehatan. Nu katilu jadi juru damai di antara urang nu bersengketa, nu berpecah. Kudu kitu, tapi dasarna naon tadi? Kaimanan anu kuat ka Gusti. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Siga nu geus ripuh kieu gini. Cara apa ente? Siga nu nyareri ti koro ece. Mohon aing maksad teh. Halo Bu. Teraskeun. Sallu ala Nabi Muhammad. Sok resep sholawat tara. Kieu Pak. Amalkeun nya wangsul ti dieu. Hiji aoskeun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Arapalnya gampil eta mah. Enjing bada subuh lah 7 kali, teras pasosonten ba'da asar 7 kali. Nu kadua aoskeun sallallahu ala Muhammad. Sakiatna we syukur-syukur minimal 500 sadinten sawengi. Ulah digerebegkeun 150 we memeh salat 50 beres salat 50 da tereh 50 teh sallallahu ala Muhammad. Eta mun kitu ajengan kumaha abdi teh bakal jadi bos keusik lain cenah jadi bos keusik wae. Heupan ayeuna mah sok kitu ning hayang jampe teh usaha hayang maju cek aing boloho hayang maju mah teu kudu make jampe dagang cilok make gorobak maju usahana. Sok bener da abdi mah nya bener teu Bu naon eta nu diaoskeun nembe teh hoyong aya dina panang tayungan Allah, panang tayungan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon nu paling ku urang dipikahoyong di tang tayungan dina diri urang ku Allah sareng Gusti Rasul? Iman Islam singkat candak dugi ka maot. Leres henteu? Amin. Ta eta diantawis naonna tarekahna laqad ja'akum enjing-enjing 7 kali, pasosonten 7 kali sallallahu ala Muhammad. Sok sakengingna we tapi saya naon minimal 500 lah ba'da salat 100 berarti 5 kali jadi sabaraha 500 minimal atuh syukur pamilangkung berarti 1000. Ajengan bid'ah henteu lah aing lieur ngomongkeun bid'ah teh. Halo Bu seneng sholawat henteu? Kapungkur di nu hajat sok aya kapungkur mah usumna teh cinta Rasul ning kan. Bunian teh. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika. Baheula tarajo teh si sulisna salawatullah alaika anta syamsun anta badrun. Si sulis baheula nya bener teh ai dituluykeun teh ku Ustad nu ti Bogor teh apa almarhum. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam
salam alaika habibi ya Rasulullah. Rindu kami kepadamu wahai Rasul. Anta iksiru wa ghali, engkau bagaikan kayu iksir, yang kayu iksir menempel dengan besi, maka besi akan berubah menjadi emas. Begitupun kami ya Rasul, kami ingin dekat denganmu wahai Rasul. Kami ingin menyentuhmu wahai Rasul. Kami ingin berjumpa denganmu ya Rasul. Karena hanya orang-orang yang dekat denganmu yang akan diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Udah tiba gorek sama Masya Allah lating ngap. Imam Asy'ari pinaon mama penyanyi tamah sama apa aya nu kieu ya Nabi salam alaik ya Rasul salam alaik ya Nabi salam alaik shalawatullah alaik bidadari surgaku aya nu kitu nya beda rupa-rupa dina TV mah Bu. Halo saudara sebentar sholawat sok sholawat mah na HP nada dering sholawat ulah ieu menutup para rubuh wae nada dering kur usum domba kuring angon-angon kukuring dimandian kukuring nuhun aing ngangken mah lieur aing aduh bapana domba anakna cuak budak ayeuna pancuak ngomong nage pinjam elit giliran bayar sulit cuak cok aing teh cuak mah tuh di warung baso sok aya ning kecap saos cuak cek aing teh hah ade eta naon cuak eta mah atuh si Ariel teh penyanyi band Ona pahili atawa duh nyararaho wae ini ge kasih Ariel mah apa si Ariel nu kieu teh dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi seperti hari kemarin saat semua di sini. Terima kasih kalian luar biasa. Pan ada na TV mah rupa-rupa. Lamun baladna komandan tak anu urang pabedilan teh pan aya. Kau rinduku, jiwaku indah memanggil dirimu. Mataku terbangun untuk menantimu meren. Cak saya eta mah. Heuh nya oge ning eta. Hiji alhamdulillah. Hatur nuhun Bu Haji nampi. Teu abdi kieu emut-emut banyak emut-emut. Bilih disangki terus abdi sok nampi sawer teras eta teh kanggo pribadi abdi henteu. Eta teh kanggo pembangunan pesantren Miftahul Hidayah Kedung Arum. Upami raos nama di Uninga pami bade ka BPJS di masuk aya Miftahul Hidayah palih kiduleun jalan di Kedung Arum pami ti abdesi ka kulon lah lampu merah ka kulon teras 300 meter ada katinggal di jalan oge memang abdi nuju proses ngabangun jadi iya upami aya nu masihan ka dieu teh sanes kanggo abdi pribadinya tapi kanggo pesantren abdi moal nuhunkeun kanggo pribadi sabab eta mah di atuh kurang mah tinggal ngomong we ji atuh ji meureun mangkaning mahal mah yar urang mah sok segala aya urang mah halo Bu geus ulah kieu ngobrolna duh Kiai teh ngomongkeun nu kitu heukeun wae pan ibu mah teu milu mayar ti bangge cicing jeung ngadengekeun nu kadua naon cenah Kiai teh geuningan aya nyanyi aya heureuy pan diajak ngaji ge lieur tadi
Nu matak geus pokona mah cicing we geus. Ulah sok rewel lah. Abdi ge nyaho nu teu nyanyi teh nu teu bisaeun. Abdi ge hoyong ngaos serius teh Kang tereh ongko. Ngan nyaeta Pak lamun eueuh nu kituan teh lamun teu bubar sarare. Lamun teu sare bubar nya babakuna mah teu payu. Aya kieu mah pan aing 2 bulan pinuh aya 6 mulud pan kaharep teh berang peuting. Heuh wios we teu naroskeun oge da abdi mah bebeja. Alhamdulillah. Bu, geus atuh naon cenah tadi teh? Sholawat. Sok sing seueur. Nu gampil we. Sallallahu ala Muhammad. Insya ulah eleh ku si Saharudin. Esa nu artis India teh. Sahrukan. Lamun di India make kansot teh mun di dieu mah din eta teh meureun aya mah din oh aya paji aya oh sae atuh berarti ngaranna teh rahulnya agama gitu. Halo Bu heupan manehna ge osok toje deka toye jana sanam प्यार होता है दीवाना सनम अब तक कैसी चाह जाए हम मेरी बाहों में मर जाए हम. Oh dak itu bener aing mah ngan ulah nanyakeun hartina teu ngarti. Torojol teh si Ajol तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब तक कैसे चाह जाए हम मेरी बाहों में मर जाए हम. Gitu meureun ah. Geus ah nyeri teu koro aing. Oh atuh teu sumat nu nyawer hiji ai lagu kaluar. Sing hararidang. Kade tapi akang ibu ece eta nu nembe diaoskeun ku abdi sanes sholawat. Lagu India eta mah kade. Bisi balik ti dieu mah moal tasbih to jede katoye jana sanam. Nuju naon nya mak cicing keur ngamalkeun sholawat. Ulah kade ai sholawat nama sarua wae anu lagu kut-kut tahe pan aya ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji nungguan hidayah jeung taufik nyalalawer aing teh ieu teh atfatayaji ratal alami ya uhailal ju diwal karomi. Hatur nuhun ieu Ibu Haji. Nuhun Bu Haji. Biasana mun artis mah di kieu-kieu teh heuh. Henteu atuh moal. Halo Bu. Teraskeun Bu. Naon? Nyawer lain ngaos da ngeus ngajina mah ngeus. Pak Haji Ayat mun bingungun teh tadi Deukeun wae. Terus abdi mah ka pajiat make mending kana nambah hanjang urang lah Pak Haji ambil pugu jang aing nu ieu mah panjang pesantren aing. Lieur sebenarnya namanya. Halo Bu. Bu. Teraskeun Bu. Naon tadi? Sholawat 500-nya minimal. Terus tadi laqad ja'akumna 77. Maksudna 7 enjing-enjing 7 pasosontan. Nu paling dipikahoyong ku urang mah naon? Hate urang nu aya iman Islamna la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Allah tos maparin hidayah ka urang. Mudah-mudahan ku Allah teu dibelokeun deui, ninggalkeun alam dunia nyandak iman is.
Hadirin saudara-saudaraku, ini AA terakhir ya. Ini teh udah malam Bapak, bener? Masih kenal tidak sama AA Ibu? Halo? Ini teh kenapa ya sering ada yang nanya sama AA. AA kenapa kalau ngaji teh ada candanya, ada syairnya? Ini AA sengaja, maksudnya supaya kita itu gembira dalam melakukan kebaikan. Mau nanya, pengajian seperti ini kira-kira baik tidak? Bagus tidak? Berarti kita teh harus gembira ketika melakukan kebaikan. Kan kita mah sering kebalik. Orang di tempat maksiat teriak-teriak, gembira, tertawa, di pengajian justru ngantuk tidur. Kata Rasul, orang begitu teh munafik. Ini serius Bu. Ya. Yang kedua, maksud teh apa? Ingat-ingat Bu, umat pilihannya Rasulullah itu bukan orang yang nangis terus. Tapi Rasul menyebut apa? Inna min khiyari ummati yadhakuna jahran min saati rahmatillahi azza wajal. Umat pilihan Rasulullah mah orang yang selalu senyum, gembira ketika bersama-sama dengan orang lain, tidak memperlihatkan masalah sama orang lain. Karena dia teh yakin betapa luasnya kasih sayang Allah. Halo? Ini paham tidak Ibu? Tapi Ibu harus sebaliknya juga. Sebaliknya teh apa? Wa yabkuna sirron khaufan min adzabi. Tapi dia pun suka nangis ketika menyendiri karena takut akan siksanya Allah. Ketika kita bersama orang, jangan lihatkan kebingungan, kepusingan kita ya. Tapi ketika sendiri, ayo sama Allah kita tobat. Sama orang kita cerita keburukan kita, ngapain? Sama Allah bilang, ya Allah saya ini orang buruk, saya ini orang banyak dosa, banyak maksiat. Malam hari ketika orang lain tidak tahu, dia nangis berduaan bersama Allah. Betul? Kalau kita mah kebalik, di hadapan orang lain kayak yang benar, tapi begitu sendiri kadang-kadang tidak mengikuti aturan Allah ya. Halo? Ini paham tidak nih? Halo Bu? Maka nitip itu ya, kita ini harus terus belajar. Ingat-ingat, yang namanya belajar itu tidak ada waktu yang tentu. Sampai kita meninggalkan dunia, kita harus terus-terusan belajar. Dan itu adalah jalan yang paling dekat menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada pengajian ibu-ibu, ada ya? Ada tidak? Nanti mah harus ada pengajian bapak-bapak. Harus ada pengajian kaula muda, harus ada, karena semua lapisan kita harus didekatkan dengan Allah. Kita mah manusia, manusia itu sering lupa, sering salah, maka harus banyak diingatkan. Apa mengingatkan kita? Majlis ilmu, majlis sholawat, majlis zikir, supaya hati kita ingat. Insya pagi beriman, siang lupa lagi, sore beriman, malam amnesia. Wah, cak si Arman, tenyahoan ecek mah. Harapan teh, tegaul aing mah. Teh maksudna keur ngomongkeun bahwa diri urang isuk-isuk iman berang poho. Berang iman sore poho deui. Kitu jelema mah nu matak sing daraek terus-terusan ngaji. Ulah jiga nu nya hareupeun batur ai solangan culang cileung teu bener nya. Mending kene kieu we hareupeun batur biasa we ngobrol. Ji, kemana ji? Ngopi atuh euy, ngopi seserian biasa we. Nu penting tong nyeri batur, tah mun keur sorangan sing inget diri teh loba doraka.
sok balik ka Allah kudu kitu lain hareupeun batur duh urang mah rumasa jalma loba dosa deui atuh beuki numpuk leres henteu teu butuh pengakuan hareupeun jelema henteu leres henteu da urang mah rumasa memang urang mah jalma kotor heueuh aing ge nyaho pan kitu ngan rek balik moal ka Allah teh gitu sedengkeun umur terus-terusan ngurangan nambah sote angka tadina 70 jadi 7 hiji tadina 60 jadi 6 hiji dari hakikatna mah panaon ngurangan pertarosanana bekalna tos disiapkeun atawa acan eta waleranana aya dina diri masing-masing mudah-mudahan wabil khusus almarhum Bapak Mansur leres sareng sadaya kulawargina anu tos ninggalkeun alam dunia mudah-mudahan ku Allah ditempatkeun dina raudhatum min riyadil jannah patamanan tina taman surga na Allah Subhanahu wa taala sadaya anu berjasa kana ieu tempat mudah-mudahan diberkahan ku Gusti Allah sadaya nu hadir mudah-mudahan ku Allah dipaparin sehat zahiran wa batinan mudah-mudahan harasil maksad diberkahan ku Gusti Allah rumah tanggina talentrem turunanana soleh solihah sagala rupi pamaksadan dihasilkeun bari diberkahan amin mudah-mudahan mobil khusus ieu lembaga pendidikan ieu yayasan ku Allah dipaparin istiqomah anu ngajarna anu ngawurukna anu ngurusna sadayana ku Allah dipaparin tambih manfaat sareng berkah ilmuna amin ya Allah ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah nas'alukal ijabah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Sakitu anu kapihatur kirang ngangkung hapunten mudah-mudahan kahartos kalawan aya manfaat khudma sofa wa da'ma kadar wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau Bapak Kiai Haji Syaibul Bahri. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita ambil dan dapat diamalkan dengan sebaik-baiknya. Salah satu ucapan beliau yakni urang bisa ninggal barang teu katinggal karena perkara anu katinggal jadi katinggal perkara teu katinggal. Alhamdulillah acara pada malam hari ini sudah tersampaikan semua dan sempurna. Saya sebagai Muqassimul Awqat mohon undur diri. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan semoga tahun depan kita dapat bertemu kembali dalam acara tempat dan waktu yang sama dan channel yang sama pula. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.